tebih-tebih ke alun-alun, cuma hoyong jajan cuangki viral Ariel saurna teh. Ieu teh masih edisi Witi Bekasi. Meni asa dieyong-eyong besti. Dieyong-eyong kumaha teh Reni? Dieyong-eyong kumaha besti? Atuh di perjalanan nyetel lagu Sunda. Meni raoseun pas-pasan di jalan tol. Ninggal pemandangan gedung meni asa indah. Katami nyetel lagu Sunda. Masya Allah besti, pokoknya nama indah pisan. Tapi menurut abi mah saraos-raosna oge anu aya dina mobil, raos keneh nu aya di bumi besti. Mobil mah nu kuyang kayeng aya, anu lieur aya, anu mabok wae oge aya. Nya kitu we lah besti, lanjut. Berhubung patuangan teh atos gagaukan, juta ieu nama urang araremam heula. Alhamdulillah besti, ari imam ngariung kita meni asa sok nikmat. Teu nikmat kumaha atuh besti? Menak emam atos duhur, nyantos we ieu teh bari nyimpang heula ka masjid. Beres emam langsung natepan. Singkat cerita makana atos beres. Ayeuna mah urang berjalan deui. Besti aya nu terang teu ieu jalan bade menuju ka mana? Pastina bade ka alun-alun. Alhamdulillah besti teh atos dugi ke alun-alun. Tapi nah di alun-alun teh meni asa sepi. Biasa nama di alun-alun teh sok tiasa lebet. Ieu mah ditutup gerbangna oge. Atuh tungtung nama ieu teh kalah jajan cuangki viral. Besti anu terang teh jajan cuangki viral di alun-alun. Cuangkina Ariel. Tuh anu acukna beureum eta teh Ariel. Tapi sayang teu ka video besti kabujeng seep baterai. Nya kitu lah besti nu intina mah jangan lupa selalu bersyukur.